kebun binatang. Kenging beri putra Mandala, kungsi abdi ka kebun binatang. Loba sapo ciptaan Allah, tinggal anu ieu beda rupa, tinggal anu itu lain rupa. Sasatuan anu dicipta ku Gusti jadi tanda Gusti nuhun teuing ieu di dunya, terus dipaparin rupa-rupa sato anu loba manfaat bikeun mangsa. Muga diri oge bisa syukuran.